Di luar negeri jadi babu, di dalam negeri jadi babu, aing air aja di gunungan anak gitu. Si Abah acan oke panggil jeung si Abah jeung gunungan. Gusti aduh. Pengalaman geningan hese jadi awewe teh ngajaga harkat jeung martabat anu jadi awewe kurang-kurang nama gogoda ku zaman ayeuna zaman media sosial teh geningan mending sagala rupa diasupkeun kana media sosial sakabeh-kabeh nek neangan naon-naon oge aya pengalaman inget pas kabaheula jadi TK India tahun 2000 genap balik ka lemur teh kabeuli imah mah kabeuli motor mah kabeuli mobil mah anu unga ka pasar Cipadung teh ulu itu si hamur kanyut cenah ning geus panas ceuli teh Gusti nu agung kada naon atuh hamur kanu kanyut keun saamueun teh kleuker mulah jantung ulah anak incu mah ulah ka sorang deui omatsu si Abah lain poe ayeuna geura culang cileung beas dina eueuh di goa cencai si Abah teh ninggalan beas ka pagawena eta dengan si John Berlin can datang anu kamari nu interview amu kasar cenah si Abah teh ke kaugana tukang seni si Abah mah cenah eta oge panggih mah acan lamun ngaca aing sok rada curiga rada jiganya rada jiga banget teh itu naon celemping cenah itu celempung sing bener hah lain panakolna di mana itu udah abung ya buka panakol deh kan kuy mah mau disada Gusti nu agung we nu ulin nyampe ayeuna cenah si Abah teh cenah profesina teh prilena teh jadi dukun pika ayeuna pasien dasar dukun teu payu jigana teh loba teuing ieu loba teuing asup ieu ngarumpak kalarang naon lah pokona mah bahasa kolot we lah tok 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 sampurasun rampes saha di luar di dia ambu saha aja lemah itu di luar paling dia atuh kening aya sia John Berlin acan teuing kawin deui di Uganda jigana mah aki-aki eta teh menang ku ngora jigana mah lain geus hah mau kolot di dia Pajar resep bersih ya gening balata kene biar usah sapu iya balata kene ya naon ieu urut naon atuh ya pemancar di dieu siaran langsung ieu teh ai maneh di YouTube kaningan kedai kopi teu kudu make pemancar atau enak mah geus kan ayeuna teh penting teh urang teh kadatangan ku Semah nu lalajo saha Rifki Mutali si Sagus Orang mana itu teh orang Panis Tanjung Kerta si eta mah budak dididik dileuleutikeun teh kanu calung kanu calungnya sareng saha itu teh si Agus mun si Agus mah kanu calung kanu naon kanu gelut tukang silat balad Rambo merenya si Rambo balad si Agus tah kitu meureunya urang teh kasareueus kadatangan ku si Rifki ku si Agus kan pas datang tadi ditanya Agus Aisyah nge-subscribe acan cenah poho berat cenah jempolna teh koplok eta budak lamun teu mawa kopi manek di kitu ku amu untung mawa kopi guru silatna teh saha amu baheula teh bener amu guru silat kade kameramen paling kopi nah honor nyiapkan kopi John mana kopina alungkeun Gus dengan kadenge si Agus pangmelikeun kopi jeung si Rifki nyuguh ka urang teh ditu nama si Adi can ka dieu si Black Rose can ka dieu keur demam panggung asmara ramijud teh kuning biasa can cageurkeun hewan ya
Kamu teh keur ngabahas keur ngalamun we sorangan. Heuh da kitu amu mah kadang-kadang ngalamun sok bari ieu, sok bari kadaharan tiang listrik, kadang-kadang Tapi tengah bulan. ngomeng-ngomengkeun pamancar. Ajak si Black Rose masana kade tuh ngalamun bisi ngagulawing. Mana gelasna ieu teh? Hah? Eta we John nu urut. Aje kasar. Ye, lain gitu manuatna. Cing mah hade. Lainnya yo taplak bodas. Ke termos Asa juga sesajen. juga sasaja. Tinggal ngaduruk sio. Naon sih yo? Apa sio? Hah? Naon sio? Eta nu sok ieu aya di hareupeun imah geuning. Ketangkalan. Sinyo eta. Ayo sinyo. Sio. Teu pengalaman John amu keur baheula keur di India di Uzbekistan beuneu nya. Mana Mana tuh? ceritakeun. Subscriber teh mana? Hah? Mana? Aya. Heueus eta nu ngirim kopi ti Medan si ti Gunung Laser sakit pamajikan si Ahtu jeung si Ita turun geus nepi yo. Tapi can dibawa ka dieu. Mana tuh can dibawa ka dieu? Ah olok kok dibawa ka dieu. Sama keur amu khusus. Ulah we keur urang teh. Ulah. Kudu mawa keneh we. Ulah. Aing mah diajar cedit mah tere beunghar. Moal beunghar-beunghar jelema cerit mah. Naha? Oh, atuh nu arek beunghar kumaha? Arek kitu bisa. Ih, lain ku kitu na John. Pedit pangkal kaya ieu mah. Aja. Paribahasana teh. Oh, itu. Heeh. Paribahasa ti mana eta? Ti aing apa? Juga teh kayak itu. Tah kitu John. Anu pang-pang nama heuh ambu mah titip ka kaula muda nu ayeuna meureun nya. Boh di mana we ayana nu lalajo di dieu antara di ieu mah di alam dunya, boh di planet lain. Boh di Parawayang gitu ya. Boh di Parawayang. Kamari kamari sia. Ayahna ka awewe mun sing bisa ngajaga. Ka lalaki oge sarua. Kudu bisa ngajaga mun harkat jeung martabatna. Ay, abu baheula anu ngajaga. Aya nu ngapi ngajaring ka amu. Mau. Lainnya. Gimana tuh gak mau? Nah gitu John. John boga udutan eta. Nu beureum, Nu beureum. cik ngasan amu. Badaran ya. Hah? Iya itu ya. Embung aya nu surung we John ngahurungkeun deui. Aje. Lain hayang ngasaan urut bibir John. Ih. Amu mah curiga ieu mah ka sutradara. Jeung ka kameramen bawa-bawa urang teh di skrip jeung skenario nanti urang teh jadi asa laki jeung pamajikan. Da cocok atuh. Bung atuh. Ye, Cocok John daripada ayeuna lila teu payu-payu. Geus we kokolakeun nu aya. Sieun teh eta mah personelong. Persenelang naon? 2 dimensi sote ti beurang, ti peuting mah sedimensi. Bisa diatur-atur eta mah John. Da ngeri atuh. Ih, entong ayeuna mah wayahna keur manyangkeun babarayaan antara Tanjung Mulia jeung Mulai Mekar wayahna. Kuring mah teu beuki black hole. Normal wae lah. Makene. Jadi John moal mun ka amu nya pangneangankeun atuh John. Geus bosen amu teh hirup kawas kieu teh. Daek ke si Adi. Mung bejana si Ripki cenah. Si Rifki. Aya, pemain calung teh ya. Bogoheun di teh ka ambu. Amu nu bogoh ka manehanana teuing, manehna bogoheun teu ka amu mah. Yang tanya tuh. Heuh, acan di episode engke aya. Pasti. Da ti leutik. Ah, nyaho leutikna si Iki mah. Si gede kieu. Sarua tapi na Sarua. lamun asup ka panggung teh amu tuh nek nyebut abah. Amu jeung si eta mah geus tara make skrip sarua jeung kedai kopi kawas kieu ngawadul teh paruguh. Omres sih. Pikasarion ya, kehijieun hiji panggung mah pikasarion, mobilnya ti gubrus. Ada turun heula. Cek teh si Ripi dalangna ka mana ieu calungkeun nyambak teh keur ngomekeun mobil. Pengalaman manggung jeung si eta, Gusti nu agung Tanpa skrip eta mah. tanpa skrip sarua. Sok pikasarion teh. Tah nu mata kitu, hah? Endang atuh gini. Arek, wawo jeung si Ripi. Maksanakan urangnya. Lain wawo jeung si Ripi. Kebetulan SMP teh. Kebetulan SMP. Baheula mah orang si Rifki saingan. Hmm? Saingan. Wah, anjing. Tapi saya kumaha? Masalah awewe gitu. Masalah awewe. Awewe. Pusing mah agung. Lain John bagi keneh ka awewe.
Yang karena naon atuh urang. Sugan teh simet. Jadi kumaha si Rifki teh urang ngomong ke si Rifki we urang diajar gibah ayeuna malah pusing ting episode. Tangkeun we urang mah soream ngomong dia. Hah? Soream. Si Rifki dicalokana ge ul. Kan episode isukan di awet-awet mana teh. Lain ayeuna we atuh. Embung. Bising pasnya ada dia dar ketenek bisanan ambu sorangan makanya si Adi eueuh. Dan amu diperebutkeun ya. Dan amu diperebutkeun ku Rifki jeung ku Jon. Atuh asa Urang atuh. mau merebutkeun dinyu. Lain Jon, pokoknya mah kitu meureunnya amu titip pisan. Ayeuna mah siluk mipit amit ngala menta. Mancing Mang Hade. Ieu kaset ngala bebeja meureun. hah? Heuh menta teh bebeja. Mun sia ayeuna meti kanu kemang menta teh bebeja. Amu nyukeun kemang, ai cek aing teh mangga kaset. Aing maneh mah beda. Amu nyukeun kemang. Mangga cek maneh sorangan petik buat temenang kitu. Nipit amit ngalamenta teh cek paribasana aya panta-panta bemakrama. Urang Sumedang mah erat make bemakrama. Berarti yo aing bro. Aing atuh. Namun di kilo mah aing oba pokoknya mah nu diceritakeun mah mah di awet-awet atuh keur episode nu engke gitu tah. Sabaraha nanti 2200. Aya nanti episode aing sayongnya. Episode 550 genep perasaan mah. Geus loba geuningnya. Oh, Lagi saya pikirnya. di fotokopi. Mulai aja geus loba. Kan kada eta kasih sagus jeung babaturanana. Subscribe-nya. Subscribe datang ka dieu can Lain lah subscribe. itu subscribe doakeun nanti. Hah? Doakeun nanti subscribe. Doakeun awas si sagus. Sing bocor banas ya balik aing mah. Sing dipegat bancet aing mata. Ngorok sing teu meunang aing mata. Tak kitu meureun Jon nya ti amu pesen ka euna Jon mun ngopi dan ka dieu. Aing urut jiga ketua ublak. Itu panta-panta pisan mulanya. Tak kitu meureun Jon nya. Titip salam ka si Rifki episode isukan gitu diondang ku amu di dia da si Abah dengan can datang wae. Sugan teh. Ayeuna datang teh mata kuring ka dieu. Jika nama macet di jalan, aya hambatan, terhalang ieu situasi hati dan kenangan. Asa pernah ngadenge aing cerita teh teh di naskah naon gitu. Kayak SMM gitu. Sok nonton gitu. Palajo mempelajari kami mah bising gitu si cerita ieu teh kacatut di kedai kopi naskahna namanya sarua cara naskahna pan Oh, SMP mah murni buah pikiran. lain buah dada. Buah dada beda tuh. Tak gitu meureun Jon nya. Jor ayeuna sia balik mun episode engke sia kadatang deui ka dieu. Mudah-mudahan sia geus balik geus bosen namun hayo we beberes geus digaji geus 2 bulan. Kan tadi lagi mau Kan tadi lagi mau digaji. Eta mah atuh basa-basi Jon saya sing ngarti we atuh mah nya aing teh mau dahar mau nginum. Anak berang itu kan 12 mah nya teh di Imam di Paraban. Ye. Tak Itu kitu Jon. caslin budak mah. Hah? Itu kudu di Baraban. Pogo dah handphone. Yang satu kuring arek baliknya. Heeh, wayahna lamun ka si Abah dari dinya mah aya HP meunya. Nya. We pang WhatsApp-keun dina ieu Abah buru balik sekretaris teh geus meunang. Siap. Korban India teu beja. Ulang heula atuh nya. Eta kopi mah tong digubung kraing imah kopi mah. Kopi hiji nah deui masih kejeng di bawah. Sauyup Tong. Hah? Sauyup sainum. Tah eta. Eta teh mipit amit ngamenta. Mohon Gitu. Uli heula. Nya Ulang heula. salin Jon. Kasepo didoakeun. Sampurasun. Rampes. Hidup mati.